Temani kunaon datang-datang buat minyak gitu tuh. Ah, teh urang mah. Pokoknya baca wae ke pokok. Mana dua cenaon. Kekari ku yang gede. Emang amun maneh hayang bobogan mah, kayaknya kudu gede. Coba bapak urang gitu. Naon bedana anak jeung bapak Asa teu nyambung na. ibarat Betina umur atuh meureun. lain ieu ari bapak mah cara diledek ngaran budak Nya gitu. ya contohna lamun utuh sok diledek Udin sedangkan Pak Udin cara diledek utuh kudu baturana Oh, gitu. Nya. Ayo orang ngadorok imah yo meuni galau kieu atuh euy.